Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rencangan sadaya. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda kanggo kelas genep SD anu baris dirancangan ku Sim Kuring pun Ingrid Destiani ti jurusan Pendidikan Basa Sunda. Dina danget ayeuna urang ngaguar ngeunaan babasan jeung paribasa. Tapi sate acana aya nu uningat teu sih naon ari babasan jeung paribasa teh? Teu aracannya. Pamita acan hayu urang guar sasarengan. Paribasa teh nyaeta ungkara kalimah anu susunan kecapna geus matok tur maksudna geus puguh, biasana ngandung harti babandingan. Ari babasan mah nyaeta gundukan kecap atawa kantetan anu umumna ngandung harti injeman. Tah, ayeuna aya wangunan paribasa. Paribasa teh nyaeta ungkara basa anu diwangun ku dua prasa atawa leuwih anu eusina mangrupa luang jeung papagon hirup di masyarakat sarta ngandung harti injeman. Tah paribasa teh dibagi jadi 3 jenis, nyaeta nu kahiji aya paribasa wawaran luang, nyaeta ngebrehkeun pangalaman di masyarakat anu geus lumrah sarta bahan picontoheun atawa bebandingan hirup. Contoh paribasana nyaeta nu kahiji aya adat kakurung ku iga anu hartina kabiasaan anu hese dipicena. Oge aya buruk-buruk papan jati anu hartina teh goreng-goreng oge dulur sorangan. Nu kadua aya paribasa pangjurung laku lampah hade. Nyaeta paribasa anu eusina ngebrekeun hiji hal nu dipigawe atawa mangrupa nasehat. Contona lamun keyeng tangtu pareng, hartina teh lamun digawe nya tangtu bakal aya hasilna. Nu kadua aya hade tata hade basa, hartina teh hade tingkah laku jeung hade omonganana. Nu pamungkas aya paribasa panyaram lampah salah, nyaeta anu eusina mangrupa panyaram pikeun ngalakukeun hiji hal anu mantak ngarugikeun. Contona aya paribasa ulah agul ku payung butut, hartina teh ulah agul ku turunan. Aya oge ulah adean ku kuda beureum. Tah, ayeuna aya wangunan babasan nyaeta ungkara basa winaun kecap, kantetan atawa prasa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeman. Tah, babasan oge kabagi jadi 3 jenis, nyaeta aya babasan wangun kantetan. Nu kahiji aya babasan gede hulu, hartina teh sombong atawa adigul. Oge aya kurung batok anu hartina teh tara indit-inditan. Nu kadua aya babasan wangun prasa. Contoh babasana nyaeta dug hulu pet nyawa, hartina teh usaha sate kapola. Aya oge hutang salaput hulu, anu hartina teh hutang kaditu kadieu. Nu pamungkas aya babasan wangun rendayan. Contoh babasana nyaeta disakompet daunkeun, hartina disaruakeun jeung kasalahan batur. Oge aya babasan dibenjer beaskeun, nyaeta dibejakeun sabenerna. Tah, ayeuna mah aya pancen kanggo hidup nyaeta neangan harti babasan dihandap, nyaeta aya atah anjang, contohna teh hartina langkah silih anjangan. Tak aya oge amis budi, berat birit, babalik pikir, buntut kasiran, bodoh alewos, jarang sanes kantena deui ku hidup pilari hartina teras serat dina buku pancen. Teras oge aya nomor 2 na nyaeta ngajieun kalimah tina babasan geus disadiakeun. Aya babasan wawuh munding anu hartina teh wawuh ngasaliwat, panjang leungeun, ngegel curug, ngadu geulis, leus awak. Tak ku hidup didamel kalimah nanya. Tah sakitu wae anu tiasa kami hatur, hapunten dina aya kalipatan. Hatur nuhun ka rencangan sadaya anu tos sabandungan di awal dugi ka akhir. Pami aya nu bade ditaroskeun tiasa ngontak ka alamat email sareng nomor WhatsApp anu tos disayeukeun dina slide kalawan ngechat di tabu opat dugi ka tabu maksudna. Sakitu wae pangintenna Sim Kuring pun Ingrid Destiani seja amit mungkur amit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.